Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Atani suari iyo eta babuat mertelakeun muannas ngamuannaskeun. Alamatu ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddaru takal katib. Alamatu ta'nisi ari ciri muannas ta'un eta ta au alifun atawa alif ta'nis. Wa qaddaru sareng parantos ngirang nakdirkeun para ulama nahwu sadaya atta kanata bi asamin dina lafad asamin bi asamin dina bi asamin dina pirang-pirang isim kalakatipu ari contona kalakatipi ari contona eta tetep seperti lapad katipun hartosna walikat wa yu'rafu taqdiru bidomiri wa nahwihi karodi fit tasgiri wa yurofu sareng diuningakeun naon at-takdiru takdiranana bidomiri kudomir wa nahwihi sareng saumpamana itu domir karodi seperti ngabalikeun kana ta fit tasgiri dina tasgir wala tali fariqatan fa'ula aslan walal mif'ala wal mif'ila wala tali sareng taranyanding itu ta'tanis fa'ula kana wazan fa'ula fariqatan bari misahkeun aslan dina asalna wala sareng teu nyanding taranyanding itu ta'al mif'ala kana wazan mif'ala wal mif'ila sareng kana wazan mif'ila kadzaka eta tetepnya kitu deui saperti anu sadayana mif'alun ari wazan mif'alun wa majeng wazan tali nyanding hi kana itu ma naon taul farqi ta anu ngabedakeun muannas jeung mudzakkar mindi halna tetep tina ieu wazan pasududun mangka eta pirang-pirang syad fihi dina itu ma tali wa min fa'ilin ka qatilin tabi mausufahu ghalibani ta tamtani wa ta'u sareng arita tamtaniu eta narima kacegah itu ta min fa'ilin tina mauzun anu anut kana wazan fa'ilun ka qatilin nu tetep itu fa'ilun saperti lafaz qatilun in tabi'a lamun nuturkeun itu fa'ilun mausufahu kana anu disipatanana ku itu fa'ilun goliban bari anu galib walifu tanisi datu qasri wa datu maddin nahu ungsal gurri walifu tanisi sareng ari alif ta'nis datu qasrin eta anu ngagaduhan maksur wa datu maddin sareng ngagaduhan mamdud nahu ungsal gurroi ari contona eta saperti eta saumpamana lafad ungsal gurroi wal ishtiharu fi mabanil ula yubdihi waznu uroba wa tula wal ishtiharu jeung ari wazan anu narima masyhur fi mabanil ula dina pirang-pirang adegan anu kahiji yubni eta ngadzohirkeun itu ishtihar yubni eta ngadzohirkeun hi kana itu ishtihar naon waznu uroba wazan uroba wa tula sareng wazan tula wa maroto wa waznu fa'ala jam'a au masdaron au sifatan kasab'a wa maroto sareng wazan maroto wa waznu fa'ala sareng wazan fa'ala jam'an barina jama' au masdaron atau barina masdar au sifatan atau sifat kasab'a seperti lafad sab'a wa kahubaro sareng seperti lafad hubaro was summaha jeung lafad summaha
sibatro jeung lafad sibatro, dzikro jeung lafad dzikro, hisisa jeung lafad hisisa, mal kufuro sartana lafad kufuro. Kata hula itu ma'asukoro wagzu li guerin hadis tindaro. Kada eta tetepnya kedude saperti anu sadayana dina pada istihar. Hula itu ari wazan hula itu ma'asukoro sarta wazan sukoro sart. Hula itu ari lafad hula itu ma'asukoro sartana lafad sukoro. Wagzu sareng kudu ngabangsakeun anjeun li gueri hadhihi pikeun salian tinu sadayana istindaro kana direken langka. Limiddiha fa'la'u af'ila'u musallasal aini wa fa'lalahu. Fa'la'u ari mauzun anu kana wazan fa'la'u, af'alu af'ala'u jeung mauzun anu anut kana wazan af'ala'u. Limiddiha eta tetep pikeun mamdudna itu taknis. Musallasal aini bari anu nilu kalikeun dibaca musallasal aini bari anu nilu kalikeun dibaca ain fiilna. Wa fa'lalahu jeung mauzun anu anut kana wazan fa'lalahu. Summa fi'ala fu'lula fa'ula wa fa'ilau fi'liya maf'ula. Summa fi'ala salajengna wazan fi'ala, fu'lula jeung wazan fu'lula, fa'ula jeung wazan fa'ula. Wa fa'ilau jeung wazan fa'ilau fi'liya jeung wazan fi'liya maf'ula jeung wazan maf'ula. Mutlaqul aini fa'ala wa kadza mutlaqu fa'in fa'ala ukhida. Fa'ala ari wazan fa'ala atawa ari mauzun anu anun kana wazan fa'ala. Mutlaqul aini bari anu dimutlakeun ain fiilna. Wa kadza ulangi wa fa'ala sareng wazan fa'ala atau mauzun anu anut kana wazan fa'ala. Mutlaqul aini bari anu dimutlakeun ain fiilna. Wa kadza sareng eta tetepnya kitu deui saperti mutlaqul ain fa'ala mutlaqul ain. Fa'alau ari wazan fa'alau ukhida anu dicandakeun wazan fa'alau. Mutlaqu fa'in bari anu dimutlakeun ain fa'na bari anu dimutlakeun fa'na. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.